Mang, Bandung ngasih amang mah asa ku genah hirup teh Mang Nya heueuh atuh naon deui urang mah. Imah agreng, sawah lega, sapi balatak, mobil aya, naon deui atuh? Si amang mah nya perusahaan oge loba cabang. Atulah orangnya lo gawe Mang. Naon sapi jung? Heeh. Bosen Mang, iya balangsak wae yang loba duit juga amang atuh Mang. Nah ya tuh, coba bari hayang loba duit mah. Ini kudu para rusing bararingung usaha segala rupa ke awak-awak. Nyarari awak cangkeng panas hulu ngebul botak-botak rek nanahaonan usaha we teh dong sok we antep pikiran teuing. Itu sawah nu belah ditu bejana nu amang cenanya Oh Mang nya heueuh atuh geus ngusaha deui. Mana coba ningali imahna ge cenah meuni agreng, kendaraanna meuni loba. Wah, cabang usahana oge si amang meuni teu hiji teu dua. Ih, meuni hayang jiga amang. Lain atuh ari amang teh emang gawena naon Mang? Ngahayal.